jana Kang Dani aya di sawah ya mah kudu disampeurkeun ya mah biasana sok terangeun ya yang biasa mah yang ngarokok mah tuh bingung aduh makanya aya nama wang sampeurkeun sugan aya di sawah biasana sok aya di sawah Kang Dani teh nya wang sampeurkeun atuh lah. Biasanya sok di Serang ya. Aduh, kemana sih? Iya gini, kan tadi kita kepenak loh. Aduh, kemana tadi? Kamu namanya ya? Alhamdulillah. Dewa ini gini, kita tuh kemana? Aduh, orang kita terbingung gitu tadi susuganan gitu kayak solusinya aja tapi tadi dulu tanya ayeuna teh juga bingung natenya bingung tegaduh ya pun bojo hayang nyangu teu gaduh ya kumaha aja sugan Kang Dani susuganan gitu aya solusina gimana aya nu biasa rambutkeun artos gitu susuganan gitu aya nu rambutkeun artos aja tuh bingung ya pembojo gitu mau saya ya saya artos susuganan abdi kena ayo ngarokok susuganan aya sih susuganan aya bingung harua urang teu boga duit ada susuganan aya ieu kela usaha bos teh sok nganukeun duit gitu aji bener aduh alhamdulillah biasana wayah ieu osok di saung juragan cepi itu gimana kan juragan cepi presiden gitu juga dalam lagi tuh mau beli itu tuh mana tuh marah bau tuh oh itu nih gua orang cobaan buru kira-kira kayaknya mah ada sugan menang gitu sugan tulungan we lah enggak abinya di bumi gitu menggojo yang nyangu gitu kayak biasa gitu mending langsung lah kayak gitu wae itu suganan. Oh juragan Haji Cepi teh tadi mudah-mudahan tuh. Kang bener kan? Oh kan kumaha? Alhamdulillah saya di mana? Biasanya di sawah Haji Cepi. Oh ini teh kagungan anak Haji teh aya naon? Wayang kisu di mana? Di bumi kan? Aku Ari Akang sok model Ari Akang kan sodang teh. Ari itu teh kan Haji sana itu eta. Nya ada oh nepean itu kan Haji mah nuju silakan panggilkeun gitu. Lain kala curiga kan aya naon? Naon teh? Aduh. Baru betah soalnya gerakan ngegrung apa oge gitu di sini karena gerakan ngegrung soalnya gitu atunya cobian mah kadang cobian we lah gitu sanes hari namanya mah gitu sugan teh neng gitu anu nyawuran kawin kalau kita mah kata-kataan mah ampun gitu kan mohon kok mengalajeng kang bujang nya mohon banget cobian kali itu kok lingihan Kang Haji we tawuran di situ Kang Haji na alhamdulillah naon jang
naon teh? Biasa we teuringis ieu biasa keur eta teh. Lauk teh tuh teh ieu teh nyata. Terus aya 3 bulan masih kira segede kieu we. Hari parap makin mahal. Hari naon teh lauk dijualna murah kan bingung. Lauk teh jang ieu teh ayeuna teh carita teh murah. Pakan mahal. Anu nu gawe sabaraha. Kan teu kabual lah mah bingung teh. Itu maksud teh. Ayeuna kan sedangkan kan pemasok di ka Jakarta meureunna ayeuna teh harga teh murah bari jeung dianyuk deui. Da jarang aya nu kontan atuh ayeuna mah. Ari ujang ieu teh naon ka dieu teh? Tah, sudah haji nu. Naon ieu teh? Asana doa ieu teh. Babaturan, duit cenah. Can kabur teh, can bogaga, budak jajan wae. Bisi haji sugan boga kitu duit tiis. Sabaraha butuhna jang? Teu pira 5 juta. Oh no. Gede pisan. Aing kan rugi melak lauk teh. Sugan haji bukan lupa. Nah, kamari selain can mayar ka aing isianya. Tah ayeuna pertanggungjawabanna kumaha nu kamari pan teh can mayar ka ana. Wayah we da urang pangabutuh loba budak rakyat. Dibayareun sakola di bingung nanti aduh kumaha ieu. Wayahna we aduh ayeuna mah keur kosong gitu duit teh. Kaning anu ge sarua pan budak tadi karek beres samen can hayang ka SMA can ayeuna teh nu gede teh. Kan bingung ana oge. Wayahna teh ji nginjem ji goceng 5 juta lah. Wah, Mana itu jangan juga berduit, itu kan rugi berenang. Itu kan rugi, tadi itu kemarin dia sarua, itu kita melak lauk kita sabaran wae, 10 juta, 20 juta can lauk di luar, can duit di luar. Sugan, yang haji itu sugan buka duit gitu. Aduh, jadi barang bingung gitu. Orang duitnya di luar TKB, pan bingung orang dia ayeuna nginjem loba itu iya. Sedangkan orang nang itu bisa deh. Jelema harese main hutang bae mah. Alhamdulillah tuh haji sabaraha we haji bogana. Bro 5 juta jang euy. 1 juta ge geus teu gablek anu mah keur balangsak nya eta. Atuh jang saha selain teh? Saha eta? Cecep. Jang Kang Cecep. Jang naon maneh euy? Iya Kang Haji, punten ya saat asana. Iya abdi teh hoyong nambut artos. Eta tasana ka peserta. Aduh. Kela 5 juta naon maneh buka jaminan naon, make jeung 5 juta segala. Orang mah baru 5 juta kudu aya jaminan kan meureunnan. Aduh Haji punten we, punten. Nambut lah, ieu aduh bojo di bumi tasan nyung acan. Oh jaminan naon? Aduh jaminan teh gaduh nya ternyata gaduh naon nya. Gaduh. Geus eueuh, balik. Aduh. Tuh, nu kabeh can dibayar tuh. 10 poe ngagantung. Aduh Kang Haji punten atuh. Yang kau tanyakeun teh tuh. Haji punten. Tuh kasih ujang tanyakeun tuh. Jang, mana masih bayar can kurang gaji. Dengan Haji atuh. Kan Kang Haji lu HBG butuh euy. Tuh kan. Bayar. Aduh Aya Haji. naon atuh eta nu 2? Nyetar ke nyambut 5 juta ceukna. Aduh. Buat ke anak oge 200.000 yang butuh kita dibayar ku haji teh yang nginjem 5 juta. Haji kayaknya atas lah. Abi dah gaduh jaminan ya di atas sana. Naon? Di atas sana. Oh, cik cok jaminannya ka dia baru kumaha. Oh, sieun euy, bangun mal diberet iya. Bangun mal diberet. Iya bangunnya teh perasaan mah ya. Boga jaminan baju-bajuna di salana. Mudah-mudahan ya tere. Bukan lagi jaminan lagi salana jeung baju. Mudah-mudahan ya sugan dipasihan ku Kang Haji. Priyogi pisan ya teh jang pun bojo. Tegaduh gas-gasan. Mudah-mudahan Kang Haji kan. Iya gue jaminan anak sudah latihan. Ada ye. Ya abi mana? Kaduna iya, teh jaminan anak sugan we Kang Haji teh iya. Maksudnya itu kumaha ieu teh teh? Iya kaduna iya na. Naon ieu teh? Iya jaminan anak. Wah ya kai di sini Haji. Mas balik kan balik. Haji. Balik. Tunggukan aku Haji. Ya tuh balik. Aduh Haji tunggukan ayo. Balik. Balik.
Lu kan balik. Buru balik. Ya baju gopok ya. Ya baju gopok pada.